Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Silvi Nur Aini sareng rerencangan bade nampilkeun drama anu judulna Ngimpi Malam Jumat. Capek na. Capek kunaon yan? Tadi di sekolah olahraga. Istirahat heula atuh. Orang nyarita. Nyarita naon euy? Biasa ngi bobojeng nu geulis. Kumaha dina jero impianana? Pokoknya mah indah pisan. Ngan pas abdi gugah teh nu geulisna teu aya. Jadi abdi teh kesel. Abdi teh bobo deui we. Berarti lain jodoh eta teh. Untung lain jurig. Ayeuna urangeun anu nyarita euy. Mangga. Urang kok mau ngimpi alus pisan euy. Ngimpi naon ngimpi naon? Ngimpi pelangi jeung awewe. Moal caritana? Kan pas peuting teh abdi teh geus balik ulin. Papanggih jeung awewe pas digigir mah geulis pisan pas di deuketan awewe eta teh bolong tonggongna ari pek teh sinder bolong. Ya Allah, kamana atuh babaturan abdi teh tumben meuni ul ka dieu nya, erek ditelepon wae ah. Assalamualaikum. Tah sana dulu. Waalaikumsalam. Aya sugan saha tadi boroning tadi bade ditelepon. Sok ka dieu Banyak ka kenal surat baturan segala. atuh lain kitu. Jadi kumaha erek nyarita naon? Abdi ngimpi ya. Ngimpi naon dai? Eta pas penting urang teh ngimpi boga duit loba pisan. Terus kumaha deui? Kel atuh pan erek nyarita ulah dipotong-potong. Terus geus kitu teh, duitna teh eueuh. Abdi teh muga we teu bobo deui. Boro mah didengekeun pek kieu caritana. Abieun lah nu nyarita. Sok lah. Ngimpi naon deui atuh? Ari mu ngadengekeun carita urang mebalik we ju. Alim Abi teh wengi teh ngimpi pependak jeung berayan domani. Terus abi teh ukeun tanda tangana, ari pek teh tanda tangan aki-aki. Abi teh bobo we deui. Hahaha, ulah megan we atuh nyarita abieun. Mangga. Abi wengi ngimpi. Ngimpi naon, Ri? Kita ngimpi, wih anu ti bumi Megan naik sepeda, najok tukang teh aya nu milu gra. Ari pek teh saha? Ari pek teh tuyul, abi teh kabur we gra. Pilih aya basan pirang pernah, pasti